Paham mang gambaran wakaf? Sudah ada gambaran merenya secara global nah ya gambaran wakaf ya. Jadi wakaf teh milik saha kepemilikan anak Allah. Menang dijual tuh wakaf teh. Lamun diwariskeun kumaha? Dihibahkeun kumaha? Wakaf jang pasantren terus sebagian anak make kudu dipake jang imah minantu kumaha? Minantu nate amang kana teh. Nah, kades ya awas ya pokoknya awas ya tiolikeun. Deulekeun gua aing sah. Malah abdi kantos ambeng masih kena di pesantren Cianjur. Wih gaya jeung teh eta imah we jeung gitu. Hanapna luhurna kobong putri, kobong awewe, hanapna imah. Gaya juga yang teh ieu imah. Wah cenah imah sekalian mereka, sekalian kumaha teh menang bantuan kan sabaraha 500 juta. Terus jang naon bantuan anak? Jang kobong putri. Mana kobong putri na? Itu cenah di luhur. Hari ieu kumaha? Ada imah ini imah ka kolongan we cenah imah ku aing di jeun imah we cenah sakalian kolongna cenah sia kaya aya we aya aturan kolongna di jeun imah cenah. Pinter eta tapi digitu kan. Nah, jadi nyieun kobongna di lantai kado otomatis ieu ka kolongan teh. Tinggal mah mantos jadi imah meureunna. Intu cenah ieu mah uing mah teu ngahaja nyieun imah ieu mah ngan daripada nganggur we cenah kolongna ku uing di jeun imah cenah. Bisa sakitu mah cik. Cerdas sakitu mah cerdas ya. Inisial A, B, C, D, E, F, G pokoknya gas doi sok ngomongkeun batur walau syarata waqibun nadron lahu aili nafsihi aw li ghairihi uttubi'a kasairi syuruti lamun si waqib nu ngawakafkeun dina wakafna teh nyaratkeun ngurus ku sorangan atau nyaratkeun ngurus ku batur seseorang nu taktu maka ikuti keinginan wakif itu ikuti sarua jeung syarat-syarat nu sejen pokona mah sakabeh syarat wakif ikuti selama tidak bertentangan jeung syarat. Kaula ngawakofkeun ieu tanah. Penghasilanana kanggo fakir miskin kampung Pasir Angin dengan syarat nu ngurusna saya sendiri. Ya sudah berarti nazirnya dia. Dengan syarat nu ngurusna ajengan Zaid sudah berarti ajengan Zaid mengurusnya ikuti seperti syarat-syarat yang lain wa qabulu man syarrata lahun nazro kaqabulil wakil ngobulna jalma nu disyaratkeun ku si wakif nitah ngurus itu seperti qabulna wakil yang penting tidak menolak itu kan qabulna wakil Jayet kadieu sakedeung akang ngawakofkeun ieu tanah penghasilanana jang fakir miskin kampung Pasir Angin syarat nu ngurusna anjeun dan anjeun boleh mengambil 10% setiap kali panen tina sawah tersebut. Siapkan, yang penting siap. Rek dipormilkeun hegae nampi abdi hegae. Nah, orang yang diangkat jadi nazir oleh wakif ketika wakaf itu tidak bisa dipecat oleh wakif. Model biasa si Jayet
kan jelas disyaratkan ya, memang keinginan dari awal si wakif nu ngurusna anjeun Jaid. Siapa? Si wakif teu bisa kemudian mecat Jaid. Tapi kan kapae selama Jaid masih kena memenuhi persyaratan jadi nazir. Kasarna mah kieu meureun, kasarna mah masrahkeun tanah diwakafkeun jang pondok pesantren dipasrahkeun ka Kiai Zaid. Selama Kiai Zaid bae si wakif teu bisa di tengah jalan, Zaid kadiekeun deui pasantren teh init sia maneh teu kaharti maneh mah naon kitu jadi kiai teh rek diganti ku aing kiaina dan ngawakafkeun lagi aing, teu bisa. Kecuali engke lamun kiaina maot ti heula katempo anakna teu pati bener, tong tunggu mana saya wakif teh, wakif bisa ngatur mah. Makanya ente jadi kiai diwakapan ku wakif tanah untuk pesantren jangan terlalu kepedean. Iya, selama anda hidup itu tidak bisa diambil kembali nazirnya, bukan diambil wakafnya, status ngurusnya loh. Karena makanya saya harus beritahu kepada anda, posisi kiai di pesantren yang statusnya wakaf itu hanya nazir, lain pemilik. Dengarkan calon kiai amang hayang nyeun pasantren, itu cita-cita mulia itu. Ngan teu boga duit, teu boga taneuh, teu boga bana, kolaborasi jeung nu beunghar. Nu beunghar teu boga ilmu, tapi sawah lega. Akhirna nu beunghar ngawakafkeun kaula, ngawakafkeun tanah sahektar untuk pondok pesantren. Nazirna anjeun Kiai Zaid. Anda Kiai Zaid jangan merasa bahwa ini pesantren Anda, bahwa ini wakaf panitia mah wakaf ka aing cenah. Heueuh, Anda itu hanya sebatas nazir. Batur udunan taneuh, anjeun udunan ilmu, kan nu bakal ngajarna anjeun. Sehingga dina otakna kudu mindsetnya itu harus dirubah dulu gitu loh, kudu direset lah sebenarnya. Anu rek bangga mah ya lamun ngatur rek dibanggakeun, walaupun tetap tidak boleh, bukan untuk bangga-banggaan, bukan, tapi maksudnya masih kene leuheung pesantren salap. Kiai ngabangun kobongna make duit sorangan, belaan ngajual sawah, leutik-leutik ge ayeuna kobongna, butut-butut ge kobongna dibagi-bagi, dibejer-bejer duitna teh antara jeung marabana anak pamajikan jeung hayang nyieun kobong. Kumpul 1 tahun 2 tahun 5 tahun karek kabeli ayeuna paling ge 2 kamareun da duitna ayeuna leutik nyirilik da duit pribadi teh ata anu kitu anu kudu membanggakeun. Lain pasantren agreg nepikeun ka aya gedung sampai bertingkat-tingkat, ari eusikna kabeh bantuan ti pamarentah, lain anu kitu. Ibarat jujur-jujuran. Karena Anda itu hanya nazir. Paham ya? Terus balik deh. Balik deh mah. Jadi kumaha wakif teh? Wakif menang nyarat ke nazar ka pribadina atau ka orang tertentu. Bagi orang yang diangkat oleh wakif dijadikan syarat ketika ngawakofkeun, laisa lahu azluman syarratun nazroh halal wakfi.
karena eta mah asup dina syarat wakaf sehingga teu bisa digoyang. Mawat peh kiaina anu disyaratkeun wakaf teh nu ngurusna anjeun. Mawat teh kiaina ketika berpindah tangan ke anaknya wakif boga hak ngatur. Siapa nazir selanjutnya? Fakta di lapangan begitu. Fakta di lapangan tanah wakaf untuk pesantren dikuasai oleh keluarga almarhum kiai. Itu fakta di lapangan. Oh, otakna amang langsung bermain berimajinasi. Ohnya pesantren ieu tong sok suudon, tong sok suudon, sok suudon ka itu ka dieu sia. Walau limaslahatin, sanajan demi kemaslahatan, gak bisa. Nazir anu disyaratkeun ke waktu wakaf teu bisa dipecat ku wakif sanajan tujuanna kemaslahatan. Lain naon ieu teh? Demi kemaslahatan karena di dieu teh pasea nyata lah ieu teh antara kiai ieu jeung kiai ieu geus urang ganti ayeuna mah kiaieuna. Wah gak bisa. Ulah keun antep we cenah maot heula. Sugan we heula kene wakif nu maotna. Kan jog-jogan meureun si Nadir tuh. Kumaha lamun ayeuna henteu nyaratkeun seseorang ngawakafkeun we wungkul. Tapi henteu nyaratkeun nazir wa illa yusyarrit li ahadin fahuwa liqadin. Lamun ngawakafkeun hiji perkara teu nyaratkeun siapa nazirnya fahuwa liqadin maka eta nazirna qadi. Pamarentah ke bakal aya perintah ti Badan Wakaf Indonesia kaula ngawakafkeun ieu masjid ieu tanah jadi masjid. Siapa pengurus masjidnya? Kodim. Itu disyaratkeun masa anu ngurusna. Celengceng we amang sorangan abongna jadi RT. Secenah ieu mah urang ngayakeun pemilihan saha nu janten ketua DKM na naon eta teh? Ti iraha ayeuna pengurus DKM tanda kutip anu maksudna nazir masjid melalui pemilihan. Halo. Inisiatif RT kan? Inisiatif RW kan? Inisiatif tokoh masyarakat kan? Pantes atuh da RT na teu ngaji. RT kan selalu jadi tersangka mang kasus kemasyarakatan itu. Panitia kurban nu salah RT. Panitia zakat nu salah RT. BLT nu salah RT. Pembagian bulog nu salah RT. Tapi naha loba jalma nu hayang jadi RT. Padahal gaji nangan 500.000 teh ting 3 bulan sekali, ting 6 bulan sekali pohon. Tapi itu bagus mang, luar biasa jelema nu hayang jadi RT. Lamun tujuan anak hayang nulungan masyarakat supaya masyarakat kampung nate benar-benar sejahtera jeung ayeuna bisa mengayomi, walaupun tujuan mengayomi luar biasa. Luar biasa. Ya paling RT sok menang job nanti Aisyah kalian pilkada di kontek ku camat kondisikan cenah sabaraha suara di ente ya duit eta paling menang sok rajin fawali qadi nae qadi baladil mauqub qadi tempat di mana ayana barang nu diwakafkeun nisbat ngaraksana nisbat
nyewa ke nana ngagolang ke nana terus kodi balad mauquf aleh nisbat nu lainna nasaruf ke nana dan lain sebagainya. Jadi lamun misalnya kieu ya contoh tong masjid atuh naon kang kumaha maksudna nisbat maraksa nisbat nyewakeun kaula ngawakofkeun ieu tanah 1 hektar penghasilanna jang fakir miskin geus sakitu. Tapi teu ngomong saha nazir. Nazirna pemerintah. Nazirna kodi. Engke kodi nu ngatur. Nah kumaha sawah eta teh dipakayakeun ka masyarakat setempat, nah disewakeun dan sebagainya. Hasil we duit, sanggeus hasil duit, heureun tinggal dibagikeun ka masyarakat nu ngaturna kodi. Lamun dina waktu keur ngawakofkeun teu nyaratkeun teu nyebutkeun siapa nazirnya. Makana lamun amang apal regulasi di urang tentang masalah perwakapan ketika amang erek nyieun akte wakaf. Awal mulai itu kan Anda harus datang ke KUA dulu. KUA teh lain nguruskeun kawin wungkul mang. Kantor urusan agama lain kantor urusan kawin. Di antaranya masalah akte wakaf itu yang mengeluarkan KUA. Kalau sertifikat ya BPN, kalau sertifikat. Itu suka ditanya itu, siapa yang mewakafkan, siapa nazirnya. Ditulis tadi dinya. Siapa nazirnya dan sebagainya. Rata-rata pasti aya nazir anu khos, nazir nu ditunjuk. Nah, make ujug-ujug ka kodi li'annahu sahibun nazri al-am. Sabab kodi adalah yang punya aturan ngurus secara umum di daerah wilayahnya. Fakana aula min ghairihi, sehingga kodi lebih berhak daripada selain kodi. Walau wakifan au mauqufan aleh, sekalipun wakif jeung mauquf aleh tetap lebih berhak kodi. Namun keur ngawakofkeun anak teu nunjuk seorang nazir anu tang disebutna nazir khos, kodi disebutna nazir am. Wajazmul Khawarizmi, mantepna Imam Khawarizmi anu nyebatkeun yen cenah ngurusna teh ku si wakif mun teu disyaratkeun nu ngurusna teh turunan si wakif doib kodi geus kodi kola sugi derwena teh ku kodi we meureunna tah sawah teh diurusna teh sawah wakaf jang fakir miskin 1 hektar ku kodi menang teu jang kodi nyokot persentase gitu. Walaisa lil qadi ahdu masuritolir nadir teu meunang jang kodi mengambil bagian nu disyaratkan untuk nazir, gak boleh karena itu kewajiban, memang tugas kodi itu pan geus digaji meureun, kecuali memang oleh wakif betul-betul ditasreh, dijelaskan, diucapkan hayang diurus ku kodi jang kodina sekian. Sami cara kodi lamun ngabagikeun zakat teu meunang ayeuna kodi mengambil jatah amil zakat, da kodi lain amil. Tapi di komen ku putrana tinggalkeun mang bapakna ulama Imam Zumgi, putrana Tajudin Azumgi ulama deui. Bapak pendapat bapak di komen ku anak. Keren ya. Keluarga ulama. Wa mahalluhu cek putrana maksudna pun bapak nyarios kitu teh bahwa kodi teu meunang nyanak jatah, bahwa kodi teu meunang ayeuna nyanak jatah sami, kodi ge teu meunang nyanak jatah jang tina amil zakat. Mahaluhu maksud pun bapak teh eta teh fi kodin eta teh khusus kodi anu geus aya kacukup tina gaji. Di komen ku putrana. Wa bahasa Badung sebagian ulama ngabahas
Kang ieu teh memang sawah 1 hektar ieu teh wakaf jang fakir miskin, lamun ieu sawah dipasrahkeun ka kodi wah moal bener Kang komo zaman ayeuna tungtungna paling digelapkeun ku kodi dia beneran geus we kumaha tukang geus mang kupingkeun hei masyarakat tokoh masyarakat sekitar lamun di lingkungan anjeun aya sawah wakaf jang fakir miskin terus namun dipasrahkan ke kodi dikhawatirkan kalakah bakal dilebok ku kodi kalakah bakal digelapkan ku kodi karena kodina terkenal koruptor moal bener ya pokoknya mah geus we jaza menang jang jalma anu menguasai wakaf hari ini tokoh masyarakat di kampung eta geus we kieu sok we langsung kuasai tasorupkeun sesuai dengan tasorup wakaf itu kudu bebeja ka kodi mun ngarti teu ngarti pasrahkeun ka kiai setempat nu ngarti bab wakaf atau tetap cekelat tapi selalu tatanya ka kiai tasarupkeun ku amang daripada kemudian dipasrahkeun ka kodi ku kodi kalau kan dikorupsi oke balik deui ka kiai lemur wasartun nadhiri waqipan kana awgoerohu al adalatu wal ihtida ila tasarrufil mufawwad ilaihi syarat pengurus syarat DKM syarat nu ngurus wakaf naon bae rek wakif nu ngurusna teh rek batur hiji kudu adil kadua kudunya ho tentang tasarruf anu dipasrahkeun yang menjadi tanggung jawab seorang nadir nah itu waya juzulin nadhiri masurrito lahu minal ujroh menang jang nadir mengambil nawan rupa persentase anu disyaratkeun upahna sanajan eta upahna teh mahal ngaleuwihan upah umum nu penting selama lain wakif we nadirna kan lamun nadirna wakif maka diperbolehkan wakif mengambil ujroh asal teu ngaleuwihan ujroh misil lamun nadirna wakif sendiri fa illam yusarrat lahu syai'un lamun teu aya nanaon eueuh persentase eueuh buruh jang si nadir nya geus ngurusna lillahi taala model cara penghasilan memang bakal aya kaula ngawakofkeun ieu tanah penghasilan jang fakir miskin biasana sok aya we jang nu ngurus sabaraha persen tapi kan tidak semua wakaf teh anu aya duitan model wakaf masjid kaula ngawakofkeun ieu tanah jadi masjid nu ngurusna Kiai Zaid emang ada persentasenya enggak ada lillahi taala itu ulah nyokot persentase tina koropak kaula ngawakofkeun ieu tanah untuk pesantren Al-I'tisam naon hasilna penghasilan tina ieu wakaf maksudna lain soal santri ngamplopan tina ieu wakaf naon hasilna eueuh kan Kang cenah santri bayaran jang listrik ge beak situ tanyakeun ka mukimin sabaraha bayaran ayeuna 50.000 saudara mah ieu naon sia teh 50.000 yang maranehana sorangan deka hayang nanya deka ka ketua pasantren ayeuna kantor asa cankung si aing ngadaang 1.000 perak sugan teuing nya teu nyaho aing ayeuna boga duit sabaraha pasantren teu disaprak berdinina pasantren asa sugan 1.000 perak aing kungsi ngadaang teu nyaho urusan manehna di kantor eta mah da digolangkeun deui jang kepentingan pasantren teu nyaho aing teuing dikorupsi teuing teu nyaho bener teh nyaho ari anu pasaran mah nyaho
pasaran mah nyaho pan ditu beas kebutuhan sabaraha ieu sabaraha ieu sabaraha loba itu meunana Mang can kamari jang udut can kamari deui bea we ku dokter geus bukan hapus bos nomok pasaran tahun ayeuna aduh untuk heureuy sia teh amang heureuy sia teh naon ieu teh ieu amang ayo langsung dianggap serius ya usaha naon teh kudu usahanya naon lamun ngatur usaha marajaban muludan sajam 2 jam 5 juta 2 jam teh 5 juta sia teh bisa kalian tabrek rek dimejakeun we pasaran dewek mah kitu we walaupun sok aya nu 1 juta oge nu teu pati eraan mah panitiana kenal banget sok 1 juta ka itu merek ge daing mah teu amak teu ngan enak saeutik upil aku sia teh nebikeun ke aing jam 12 puting teu mere jang bensin acan kan kebangetan eta mah lain soal masalah toma 2 jam hari aing ayeuna ngaji sampai sabuting sabaraha jam sih 10 jam 2 jam 5 juta berarti kudu naik sapoe teh 25 juta sih kali 30 poe 750 juta sih teh aing teh kudu dibayar ku maraneh teh hayo si arudunan ngomong sih karena Allah ya ngomong datang ka dia tuh karena Allah sih ya amang datang ka dia karena gratis daangkan jadi fa'ilam yusarrat lahu sayun kalau tidak ada syarat apa-apa ya fala ujratan nazir itu ya nazir lillahi ta'ala kiai ngurus pesantren itu ya lillahi ta'ala nah bener lahu rabbul amri ilal hakim menang cenajang nazir mang nu teu aya jatah ngurus we wunggulnya ngurun kumaha da uing teh da boga anak pamajikan hega atuh laporan ke hakim menta ke hakim agar ditetapkeun honor lah anu paling minim untuk kecukup nafkah di bawah ujroh misil egayat jika wali yatim deui wali yatim kan teu meunang ngadahar harta yatim kecuali lamun gara-gara ngurus harta yatim akhirna terganggu kasabna sanggeus terganggu kasabna tungtungna rek kumaha ngurus anak yatim sedengkeun manehanana jang daang ge hese kan meunang pada akhirna nyokot sebatas daang teh Wahab ta Ibnu Sibak tapi Ibnu Sibak matwageun tah lumayan para nadir bi'anna lahu al istiqlala bidzalik lah jang honor nadir wae make kudu laporan ka hakim nyokot me sorangan teu kudu hakim-hakiman nu penting mah Anda harus tetap dasarna adalah dasar aina aqol min nafaqah hanya sebatas daang ulah sakarep-karep waya nazilun naziru bil miski nazir coplok jabatan kusabab pasek anu penghasilan anak tadi najang dibagikeun ka fakir miskin nu nepi ka fakir miskin mapek dengan 25% copot tuh kitu mana tuh fayakunu an-nazrul hakim begitu nazir hosna turun jabatan karena pasek karena teu jujur karena teu adil karena korupsi ambil alih ku hakim kiriman surat Anda dipecat saya ambil alih oleh pemerintah itu iya teh kade sih inget wah
wakaf nu ngabutuhkeun nazir. Wakaf naon teh? Wakaf istiglal, lain wakaf mutlak kamuayat. Ari wakaf mutlak muayat maka ulah ngawakofkeun ieu tanah jang jaed nya geus pikeun ka si jaed jiga nu gablegna we keun cenah ku si jaed dikumakeun paduli teuing. Tadi mah abdi teh teu kabahas ka aclok, tadi teu kabahas teu kasurahkeun. Teu meunang haram ngarobah bentuk wakaf. Carekna ngawakafkeun sawah, pertahankeun selamanya menjadi sawah. Wakaf sawah ku amangko digaringkeun kalakah dijadikeun kebon mangu. Kaulah ngawakofkeun ieu kebon, selamanya harus jadi kebon. Ada kang teu kaharti penghasilan kebon mah rek dibangun we teh rek ngadamel kontrakan doraka si teh naon ieu teh. Itu namanya taghyiru hayatil waqfi. Kecuali memang geus teu bisa. Lamun geus teu bisa dipertahankeun hegae robah tapi nu deukeut mirip-mirip ulah drastis. Ngawakofkeun sawah heueuh da Kang basa keur diwakofkeun di dieu teh caina alus keur aya irigasi keneh ayeuna irigasina geus eueuh geus memoal memungkinkeun ieu di sawahan da pengairanana ti mana paling bisana ayeuna dijieun kebon. Hok sok atuh tina sawah kana ngebon mah atuh sok masih kana mirip-mirip lah dulurna keneh sawah jeung kebon mah. Ulah tina sawah gara-gara garung, gara-gara eueuh cai, gara-gara di dituna eueuh irigasi dirobah ku amang kalakah dijieun kontrakan, enggak bisa. Seperti halnya masjid dirobah jadi ayeuna majlis atau majlis dirobah jadi masjid. Masjid dirobah jadi kobong, kobong dirobah jadi masjid, enggak bisa. Masjid tetap masjid. Hari itu Kang cenah didamal kobong, lain didamal kobong, kobong teu mahi, santri malolor di masjid atau hegahe molor di masjid mah. Kan kada junub. Walil waqifi azluman wallahu wa nasbu ghairihi illa in syarrata nadrahu alal waqfi. Tah tinggalikeun bahwa bagi wakif boleh memecat nazir, mengganti dengan orang lain kecuali nazir nu disyaratkeun nalika keur wakaf teh. Sababaraha kali abdi kengeng keluhan ti salah sawios ustad. Terakhir pertanyaan di Jampang Surade. Jampang Surade. Oke. Di Jampang Surade lid. Pokoknya mah terakhir mun teu salah memeh sanggeus lebaran. Saya dapat pertanyaan dari salah satu ustad di Surade. Kang, cik coba Kang cenah abdi hayang naros ieu teh masalah kerumit. Naon? Heuh teh pan pasantren teh kapungkur wakaf tiki anu ka Bapak abdi. Wakaf ka Bapak ente atau wakaf dijadikeun pasantren. Ta ieu mah teu talitina ustad teh. Kieu ieu teh cenah wakaf ka Bapak abdi. Ai wakaf ka Bapak di dinya mah meureunnan kaula ngawakofkeun ieu sawah jang anjeun atuh bebas meureun dipake. Lain cenah Kang Imam maksana Bapak abdi teh hayang nyieun pasantren. Terus aya nu wakaf jang pasantren. Heuh berarti lain wakaf ka Bapak maneh aya kitu mengaranna wakaf jang pasantren gitu. Nya pan pasantrenan nu Bapak abdi lain. Kumaha ieu teh? Model wakaf jadi masjid.
amang jadi kiai terus wae nu ngawakeun ke masjid dikaamangkeun lain wakaf masjid ka amang masjid mah anu muslimin. Wakaf masjid itu namanya wakaf jihad tahrir, kan wakaf teh aya tilu, muayyan, wakaf jihad, terus yudohid tahrir. Wakaf muayyan kaula ngawakafkeun ieu tanah jang jaen muayyan tah. Wakaf jihad kaula ngawakafkeun ieu tanah untuk fakir miskin jihad tah. Teu nangtukeun siapapun bebas selama dia fakir miskin. Ayani wakaf anu yudohid tahrir mirip-mirip ngamerdekakeun hamba. Contoh wakaf masjid kaula ngawakafkeun ieu tanah jadi masjid asalna eta tanah teh tanah abid. Abid teh aya dina kakawasaan nu gableng. Ieu tanah abdi berarti eta tanah abid lin. Abid aya dina kawasan aing nu gablegna gitu kan. Dijadikeun ku abdi teh masjid kaula ngajadikeun ieu tanah jadi masjid eta teh sarua jeung abdi ngamerdekakeun hamba nu tadina hamba aya dina kawasa abdi ayeuna ku abdi diperdekakeun hamba berdiri sendiri teu berdiri sendiri teu hamba ayeuna berdiri sendiri tah eta tanah nu tadina abid aing ayeuna dijadikeun masjid berarti eta tanah berdiri sendiri si masjid jelema merdeka taneuh merdeka teh. Lain ngawakafkeun masjid ka kiai tidinyana geus salah bang tina pahamna geus salah. Jadi lamun aya jalma kaula ngawakafkeun ieu tanah untuk pondok pesantren itu sarua ejeung ngawakafkeun tanah jadi masjid yudohid tahrir lain mere taneuh ka kiai. Oke berarti nadirna sa oke tukangnya cenah kang paham. Sok tuluikeun heupeuna jang bapak abdi berarti bapak didinya teh nazir nu disyaratkeun keur waktu wakaf. Oke teu bisa tadi pecat bapak didinya terus kumaha nya bapak abdi maot yang meureun da abdi budakna dituluikeun we ayeuna ku abdi teh konfirmasi teu didinya ceuk ping teh ka wakif henteu da wakif nage kang ieu teh geus maot tak ayeuna teh ahli warisna teh ngagugat naon mun cenah ngagugat ahli warisna teh kebenaran ahli warisna teh aya anu kaluar ti pasantren hayang menguasai pesantren ieu abdi teh bingung ayeuna teh kang pasea cenah jeung ahli waris wakif sia eleh ceuk aing teh eleh mah anak kiai eleh ku wakif karena wakif bisa memecat nazir anu diangkat kemudian ngangkat yang lain kecuali nazir anu disyaratkeun keur waktu wakaf. Panazir anu disyaratkeun keur waktu wakaf bapak anjeun kumaha cenah tukang abdi pan abdi imah di dieu naon urusan jeung imah ente yang pan ieu teh sadayana ge wakaf kang termasuk anu di bumian ku abdi mulai kasuskan curade sia tah mulai kasuskan kang abdi teh nelpon ka kang teh cenah ieu teh hayang solusi maksudna hayang solusi kumaha cenah abdi jadi beuki ripuh bebeja kang pada memang kitu ripuh lain ripuh sebenarnya lain ripuh tapi anda sudah terlalu kadung merasa bahwa ia pesantren aing pesantren bapak aing. Silahkan anda ngomong pesantren aing pesantren bapak aing lamun eta taneuh pribadi bapak didinya pada acara dewek ayeuna tah wajar aing ngomong ieu nu aing beheung wajar tah paham tuh bang wakaf ti batur hayang keukeut kumaha pan ieu ge cenah akang teh wakaf kudu ngawakafkeun ge bapak aing terus urang ngagugatna saha sia teh ngomong hah rek ngagugatna saha wakif kan bapak uing ini maksudnya rada leuheung
teu nyebutkeun halus saya ngan maksudna lamun rek dibandingkeun masih kana rada leuheung. Kang kumaha solusina tong sok maseaan wakif geus begitu. Solusina tong sok maseaan wakif deketan olo rayu servis wakif teu kayna itu solusinya. Nah salah satunya ku abdi dalilna ieu lil wakif azluman wallahu wa nasbu ghairi tatimmatun ieu panyambunna lao tolabal mustahikun lamun para mustahik berhak mentati nazir perpustakaan hayang nginum kitab wakop karena rek bahsul masail erek mutip ibarat riak tubuh min hunus khotan bikin wajib jang nadir jang naona tuh siapa ngawakapkan perpustakaan adik kunadir dikunci umal perpustakaan santri anu teu barogaeun kitab hayang mencari referensi hese ulah lazim tamkin wajib geus beres mang beresnya beres.